kieu ngeunahna teh kudu jeung ngopi di warung. Gak duit tanya kena teh duh. Kudu minjem kasahanya. Capung euy. Pung, naon Pung euy? Ah, keur kieu ngadaul. Kebeneran Pung aya mana ya Pung euy? Ah, apa ingat pasti maneh mah eta ya pasti nagenan lah. Naon Pung? Tengge insan. Mah bawa da. Rek naon maneh? Kieu Pung euy. Boga duit teh Pung euy. Sabaraha? 10.000 we Pung, paya jeung udu jeung ngopi Pung. Rek pinjem lah. Teu boga keur boke ku aing teh. Piraku. Keur boke. Aya teh naon teh napesat tah? Tah, duitnya minjem lah. Goceng ya ge goceng-gocengna eueuh deui. Piraku keur boga goceng. Kamari ge goceng sama teu taur. Lah atuh Pung, kayak disakalikeun mayarna geus boga duit. Uing taur kabeh. Ah, ayeuna uing pinjem ceban Pung. Eueuh keur boga goceng tuh. Tah tuh bae beul goceng ge, lumayan. Tah kan uing teh nyeum teh ceban heuh. Maneh aya goceng. Heeh. Tah jadi mah teh boga hutang ka uing goceng. Heeh. Terus kumaha? Tah kan uing teh boga hutang ka maneh goceng heuh. Nu tiula. Heeh. Tah geus we lunaskeun. Oh, dilunaskeun gitu. Heeh. Jadi teu boga hutang nya. Nuhun ya Pung nya. Ayo. Assalamualaikum.